enak teh bagian narik setoran ke kampung Cioa anu aya si ibu Neng Acih gitu di dinya teh. Padekateun si ibu Neng Acih aya kitu si ibu Neng teh sugan aya deuh. Aya kitu si ibu Neng teh aya meureunnya piraku. Ibu, assalamualaikum. Bu Neng. Salam, kumaha? Ibu, jadwal setoran ibu. Geus abi kalebat. Sok atuh. Bu mana angsuranna Bu tos dugi kana waktosna ye. Naon rek pencairan deui? Angsuran, Bu. Hayo we pencairan. Angsulan maksudna angsulan naon? Da perasaan da teu boga ieu deui. Mayar ka abi. Mayar. Aing mah kudu boga duit. Nya wayahna atuh Bu, bongona ibu nginjem. Naon ibu sakieu, ieu mah karek ge satengahna. Ibu alim abi mah hayang full teu hayang apal, kudu full pokona mah. Atuh aing geus da teu boga duit. Ya ibu, pas pencairan abi hese teu ka ibu, nah ibu hese ka abi ih. Atuh deuk kumaha da teu boga duit sing karunya. Ih, abi mah pokona malin terang kedah aya dinten ayeuna. Lamun teu aya abi moal tiasa euy ka kantor, Bu. Naon teu kadarareng aing. Kedah aya dinten ayeuna, lamun teu aya abi moal tiasa euy ka kantor. Abi moal diizinan euy ka kantor kete ku kepala teh. Manya abi kekeliengan. Nyangnya naon ge atuh da moal bisa da anggar kudu mayar ibu teh ih. Enggak sebawa lajuk tah. Balik ibu mah neng. kitu ih mah nya mah kursa tengah na deui. Balik neng. Balik. Ibu balik. kitu. Ibu nah ibu ngusir ka abi. Balik neng. Abi hararese teh ngirimkeun duit ka ibu. Heuh balik ke laju ke ka dieu deui. Tingalikeun nya Bu, jam 3 abi uih deui ka dieu kudu geus aya sawarehna deui. Awas lamun henteu, abi moal bisa balik ka kantor. Tingalikeun ngaran ibu ku abi dicirian tah. Dasar tukang emok teh. Udah ya. Ka dieu nyobian sugan araya si ibuna. Assalamualaikum. Bu. Oh aya geuningan. Ibu punten ngawagel. Abi teh kalaresan ti Bang Lestari. Mohon kalaresan nuju Priogina Sabah. Manawi itu ibu bade ngajengkeun, Ibu. Kumaha atuh panginten da kedah aya anu Kelompok mohon minimal aya 10 jalmi Ibu. Ibu ieu mah da mingonan, ringan Ibu angsurana oge per mingona ge. Ibu wayahna Ibu pami bade, Ibu kempelkeun heula. Anu sanesna Ibu-ibu. heula saha kitu jalmina. Atuh Ibu ieu we tatangi anu caket. Kumaha manawi? Wayah kieu teh. Oh gitu. Biasana tabu sabaraha ayana Bu? Siang uih lohor. We lohor. Tapi engke abi milarian heula panawi aya. Oh, Kumaha bade ngantosan apa napi kumaha? Kayak atuh abi ka dieu deui nya. Abi kanu sanes heula. Kayak 30 menit kemudian abi ka dieu deui Bu. Mohon. Abi milarian heula jalmina. Mohon tapi Ibu kedah tos kempel nya Bu nya. Abi manawian nya. Mohon. Mudah-mudahan Bu nya. Soalna abi nuju Priogina Sabah Bu. Mohon insyaallah mohon. Bu atur nuhun, mangga Bu. Assalamualaikum. Bos, ngajual bangsal bangsal. Masalah naon baso, Jering? Baso atuh bieu Baso.
Nah, embung tadinya mah teu boga sawah. Tuh Nah, boga pare di mana? si Neng gacong kamari teh ku aing cokot we de. Ieu kijual tuh boga duit hayang udud ieu teh. Bae biru lah moal. Gacong tira di mana? Kamari Tinu gacong si Neng saha? gacong tinu batur gacong mah tuh. Embung aing mah abdinya mah lain bisi lain nang gacong. Asli Wah, menang bos. maok peuting tinu Tapok toha di dia boa. mah. Ieu mah aslina menang gacong itu. Biru tuh boga duit hayang ieu. Keur udud dia itu. Bener eta Asli. menang etaeun. Asli moal bohong moal. Bisi nyusul ka dieu mitoha di dinya teh heula oge nyusul. Ya Dinya mah teu. cenah aya sarmung ka dieu cenah. Jual bangsal cenah. Bohong atau modus meureunnan. Eta tina peti cenah eueuh dicokot cenah Kubat. mitoha teh. Oh sieun kitu deui aing moal embung. Moal nya dia menang Nah, gacong nya. bener. Nang gacong si Neng kemari pokoknya mah. Di aing bener mah tuh kilo. Kilo aya nya. Seberapa kilona? Base. Hah? Base mah 55 nu buleud mah. Paling ge 25 kilo we tuh, bos. Lamun halus eta oge. Halus banyak bangsa Di aku tapian goreng. di tapian mah embung aing we. Wah, halus. Halus lah moal ieu Sok mah. we kilo Tanggung atuh. jawab nya. Aing bener mah menang etaeun. Hah? Kilo kan angkat jadi dah. Berapa kilo? 27. Lain nang mau lain dia mah asli mah. Waalaikumsalam. Cuk, tulungan aing Naon? mun duit Sabaraha? 100 we burung aing mah. Atuh ieu teh aya ngan jang budak atuh jajan belah atuh. Atuh hadikeun lah bae we padikeun heula we. Ieu atuh tah. Nuhunnya. Nya sok. Kilo bangun. Bos, 37 bos. Heeh. Ya Tahu. tuh hitung heula. Nah, 55 wayana. Regana. bae lah sabaraha ya pokoknya jadi duit aing hayang udud teu kuat. Oh iya duitna tuh. Yang eta mah. Bos nu nya bosnya. Moal. Nyangakeun. Nyampi ya. Nyangakeun artos. Nampi beang Di barang. nyangakeun bangsana Nya jeung obatnya. Nya nuhun nya bos ya. Sok lah. Ade ulah mau kitu mitoha. Moal lah aing tanggung jawab. Si ibu ya tadi karek setengah nak. Ayo naik ditagih pulna. Assalamualaikum, Muneng. Assalamualaikum nah sada awewe. Alah anjing aya awewe geulis Sahanya kelas teu ka irong teh. Naon nya kira. Rasa kira. Neng. Bade ka sana, Neng? Bade ke ibu. Ibu. Ibu Neng Naya. Neng teh si Neng teh angkat. Bapak ge teh cai acan bulu ka mana itu ngalewasna. Angkat. Aya naon kitu di Bapak abi teh dugikeun. anak angsuran. Tadi teh ibu Neng teh name satengahna ka abi teh kirang kene. Angsuran naon, Neng? Angsuran Bang Emok lah. La ilaha illallah si Neng geus macam-macam wae mah. Antos Bapak abi mah teu terang, Neng, teu terang aya Bang Umak Emok teh aya. Bapak mah teu terang teu diwartosan. Muhun. Kumaha tuh? Kan abi mah teu terang naon. Dati awal oge kan Bapak satuju cenah di payun aya tanda tangan Bapak Si- Ibu Neng. Ya, punten si Neng mah sok ngabohong ka bapak teh. Ayeuna ira bapak mah teh can jadi tawisan tangan. Teu Mungkin can we pernah. Abi mah paling terang naon nya. Nu penting mah ayeuna Bapak bayar anu satengahna. Aduh bujang-bujang kang ngomayar Neng, ngomeser kopi teh aya bapak teh kumaha da ku si Neng asis Bapak ge teh dicanak. biasa. Bapak abi moal tiasa uih ka kantor, upami henteu pul angsuranana. Atuh Neng kieu we pamita teh sawih mah bobo di dia atuh nya aya. Ih, si Bapak mah atuh ih Bang Nabi teh cewena. Nah ada mah bobo di dia ieu mah karunya beli ka mana menikah itu. Biar dicarekan. Nama abi mah abi tadi tos janjinya si ibu na tos ngeman abi jam 3 di ka dieu ena tos jam 3 langkung. Bapak tadi teh si ibu Neng teh tos ngemkeun. Mohon. Bade jam 3 bade mayar sesakna. Tadi teh kan abi teh tos ka dieu, Nya. Pak. Ayeuna tos jam 3 langkung 10 menit. Kalau resan anu nuju araya.
Nembe teh abi kadongkapan jalmi nuju milariana Sabah. Nembe teh manawi mak sareng nenek bade ngiringan kedah aya 10 jalmi. Persyaratanana gampil. Persyaratanana teh mung kakak sareng KTP. Etana saminggon sakali saurna teh. Manawi mak sareng nenek peryogi. Urang ngiringan. Ari kahartos mah. Saalo ka hartos. Bade ngiringan leres. Insyaallah. Pami eta ke ku abi urang telepon deui etana piwarang ka dieu. Ke emak langsung nyanak etana persyaratanana. Mangga? Nuhun. Ke atunya urang teleponnya. Mana pami eta mah. Halo, assalamualaikum. Abi ibu anu nembe didongkapan ku ibu. Ieu teh kumaha aya nu hoyongeun mah mung nembe 3 jalmi. Teu sawios kitu. Mohon hoyongeun. Atos siap. Manawi tiasa ka dieu atuh ibu ayeuna. Mohon. Ya siap diantos. Ya. Assalamualaikum. Abi mah pokoknya maling terang naon abi hoyong uwi ke kantor jam 5 hoyong beres sadayana full angsuran. Mohon Alin da kan kawangi alin terang naon abi mah terang naon pokona mah sesana bayar. metakna neng. Kadah di ieu heula. Mana suamina urang tangan heula sing katinggal heula ku neng. Tong wakamen eta mah tulis tong ka bapak terang. Si ibu neng nelpon ka papa Atuh, Neng. atas setuju Eta mah- tangan we harita teh. Eta mah pura-pura ameh dipasihan aya kitu teh. Ya bapak abi cek abi kitu terang naon. Abi mah terangna angsuran lancar full setiap minguna. Iya. Teu aya telat, teu aya kirang. Jatuh kumaha ada bujang-bujang aya mah kumaha da Hari seneng bapak, mau. bapak hara rese ka abi gitu hese masihan. Aduh kada terang bapak mah. Abi Da, teh hese masihan. kasih neng nyarios teh ka bapak. Bapak mah teu Kan terang bapak sebagai naon. suami, nah anu tanggung jawab. Mohon pan ayeuna mah seueur anu kitu teh neng. Suami atos terang atos nah padahal mah teu acan teh. Babah teh acan jak santai bae teu samatan abah mah. Mangga we uy anu. Ih si Terang. bapaknya sok lucu. Bapak kan carogena. Mohon carogena mah tapi da teu terang naon gitu. Teu terang naon sakitu titik mah abah mah mueuh ah. Terus banyak bapak mau mayar he. Ih bapak tinggal ikeun. Mah teu gaduh bapak ge bade ngopi ge rok we teu gaduh ieu teh hampura we neng jig we uy atuh mah. Bapak mah sarwana jeung Bu Neng ih. Aya moal bobo di dieu mah uy we mah. Soal ih amit-amit tilu bobo di dieu. Ih dasar sarwana. Si ibu katanya. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Si ibuna ka mana nya? Oh, teu aya. Oh, biasa atuh ya. Biasa wae ditelepon ku abi. Halo, Bu. Abi teh itos di bumi ibu tapi ibuna teu aya. Oh, mohon. Anu di payunan bumi ibu, Bumina. Mohon. Mohon abi kadinya aya nanya, Bu. Nah, yuk. Iya kitunya Bumina si ibu teh. Oh iya mohon. Bu, punten. Palih mana abi? Palih dia atunya. Punten Bu. Bu, oh iya teh nomor 4 jalmi mohon. Oh, jalmi. Sah tuh dah dinten-dinten gimana menuju ka Karara Daramalnya punya. Kada sonten. Dinten Ada pada siang, sonten ka dieu mohon mah. pamita buduaan aya Bu. Aya tabu Tah mohon tabu dua araya. Oh ibu teh sawios sih soalnya nomor teh abi teh telepon deui ka kantor ka ibu kepala. Teu sawios, teu aya 10 jalmi oge, aya 6 jalmi oge tiasa. Tapi ayeuna anu opatan ieu tiasa diajengkeun heula. Nanging engke saatos pencairan tiasa namihan deui. Namihan deui panginten 2 jalmi. Langkung-langkung ti 6 jalmi ieu teu sawios ibunya langkung sae. Ieu teh janten kumaha nih? Pencairan pertama teh sabaraha? Ibu pencairan pertama teh di nominal 1 juta. Teu tiasa langkung. Ibu teu tiasa ngawitan mah sadayana ge sami sakitu ibu. Manawi teu tiasa 2 atau 3. Mohon upami ibu pembayaranna angsuranna lancar Oh, engke ka payuna mohon leres engke ibu tiasa naik tiasa tina 1 juta janten 2 juta. Mohon. Ibu di dieu angsuranna per mingun.
Per minggu teh angsuran teh 52.500. Kumaha sakinteuna Tina ibu? sajuta teh. Muhun tina sajuta. Muhun. Sakinteuna ibu sangem 52.500 samingon. Muhun. 25 mingoneun ibu. Muhun. Siap. Jantan Ayeuna mah wayahna we kumpulkeun persyaratan. Oke lah ibu. Tapi caroge ibu tararangan ibu ngiringan. Kedah terangan ibunya. Kedah terangan bu. Tidak cara gak abis mata ayat. Aya nuju ka Mohon lah engke mah. Kalaleungeuh. Mohon pas pencarian mah tiasa ngange wargi kusaha kitu nya angge pencarian nganggo pendamping kitu nya bu. Atuh nu penting mah lancar we. Malancar we. Kedah we atuh bu eta mah teu kenging macet, pami macet engke ibu didodong ku abi. Ya punya. Ayat ge cara nu penting mah lancar. Mohon siap aya kitu mah. So atuh kumpulkeun persyaratan anak. Terus ieu teh opat jalmi mohon. Ku abi dicana keula ka kantor ibu engke pencairan anak insyaallah di hari Senin ya bunya. Hari Senin saatos duhur. Ibu kedah araya nya. Oke ditelepon heula abi teh ka ibu, sa ibu teh. Ibu Pera. Oke abi ditelepon heula ka ibu Pera. Mohon. Siap. Mohon kitu teh Jadi bunya. atosnya Mohon. kada hilap. Mohon ibu. Ibu mangga punya. Assalamualaikum. Hararese hayang duit teh. Heeh, nya diantosan teh sugan teh arek ayeuna buru-buru Kada gede deui nya ngeuningan ngan sabet sajuta. sajuta atuh sakitu mah main 3 kana juta naonnya atuh. 4 juta atuh Heeh jeung sugan teh arek ayeuna geuningan aku kudu Senin. Kan wae nanya nu penting mah aya we nya. nya Sekendah we barang injem heula jam 10 we nya. Tak salah cair gantian. Barang injem heula we ka tatangga. Ela Ibu mah kitu we nya. mohon Abi heula itu murang kali nangis aya nu ngantosan dibiarkeun ku abi teh mohon. nuhun sapeacananya Mohon sami-sami. Mangga Pak. mangga Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ah ngurang taroskeun gerak ieu ka tatangana ka si ibu. Bu, punten. Boy si ibu neng ka mana nya? Udah tadi mah aya. Abi teh tos 2 kali ka dieu, Bu. Tuh pirang itu bi kapeng teh Wah nyumput kitunya. kata. Ah, bu nuhun nya. Ciknya ieu kapipir bumina. Ieu pasti nyumput si ibu ieu. Tingali orang teu heula ti dieu. Tuh kan bener bujurna aya ungkung-ungkungan. Awas ya ibu neng. Di harudum sarung maruk moal kapangih kukuring. Bu, nanyir. Bu, nanaonan ibu nyumput di dia percuma. Ibu arek nyumput ke alam jagad ke alam naga ibu mah bakal kapenah ku abi. Sok aya nama mana ka dieu? Tadi abi jam 3 ka dieu ngan ku si bapak teu dibayar. Ngabu lah. Bu tingali ieu sakedap di jam 5 abi tos kedah di kantor. Ngabu. Rek dibayar sok ieu mah. Sok ngabu ah. Hararese. Ngal atuh, sonten ieu. jurus-jurus teuing tingan rek dibayar tuh Ibu nu boga hutang, nah ibu nu galak. yus alik ke ditu Iya, amit masih kena kurang ieu mah. sakitu duit gede eta teh ngomong kurang Gede teh kasebutna, ada anger angsuran mah kurang kene. balik berage kurang 2000 perak naon Tingalikeun ibu lamun ibu ek nginjem di KB kok mau dibere, ngaran ibu ek di blacklist. Beureum hideung tah. Teuing duit na geus kadahar. Aku mah dinya ah. Kaduhung nginjemkeun ka si ibu eta da rea.